Bingung aing Jo, sumpah aing mah. Bingung naon sih teh nyarita ka aing? Awewe aing ngajak kawin Jo, anjing kumaha tuh nya? Nah, make kumaha tinggal kawin atuh? Nyeta masalahna aing can siap Jo. Nah, make kudu teh siap, tinggal buka tik-tik. Jos, kitu sih tentang kurak piraku. Puguh atuh ari nu kitu mata kurak bak tangeuna sanu teu siap. Terus naon atuh nu teh siap? Loba Jo, geranya can biaya lamarana, can biaya kawinna. Pan kudu ku lalaki meureun eta teh kabeda gengsi atuh aing sebagai lelaki. Nya tinggal nabung heula atuh tang kurak. Hek bejakeun ka awewe maneh kieu. Halo sayangku. Tunggu ya, amu main slot dulu buat modal kawin kita. Menya main slot tang kurak. Hahaha, cek eureuna eta mah. Naon we atuh? Amu kerja dulu gitu, nabung dulu buat kawin kita. Kitu we ka we, mah nu penting bere kepastian, cukup gitu oge. Heuh nya. Tapi aing loba kasieun Jo euy. Sieun naon tang kurak? Sieun teu keparaban aing mah soalna gawe can netep Jo. Ye, dengekeun aing. Tang kurak, selama kita sabar menghadapi situasi dan kehidupan, maka tong hari uang. Anjing, aing dipecat. Hah, dipecat. Duh, kumaha tuh ya, pamajikan aing ngalairkeun di minggu hareup. Tenang we Jo, sabar sok aya rezekina ada budak mah. Sabar kumaha tang kurak mau ngarasakeun si macan kawin. Lah,